Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hambolan ca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nu baris maparin syafaat keur urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia ieu pangajian sing alus pangajianna. Sabab amal ibadah nu ditampa ku Allah nyatana aya cirina ngarobah sifat hirupna. Anu pedit sing jadi bager, anu goreng jeung tatangga sing alakur, anu sok buat baeud ka salaki wayahna we engke mah kudu rada seuri ka salaki. Tah eta teh hartina amal ibadah urang ditampa teh lamun katempo aya perubahan sikap hirupna. Para asatidah qori-qoriah mubalighah hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dingding papak sarua moal deukna beda-beda. Lamun jalma gering indit ka doktor jawabanana kunaon make jeung ka doktor jawabanana hayang sehat. Lamun jelema sangsara dekul daek usaha jawabanana hayang beunghar. Lamun tukang dagang jawabanana hayang untung. Mun tukang tani jawabanana hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon. Kade ulah ngomong hayang panggih jeung urang. Berarti lamun datang ka dieu hayang panggih jeung urang pahala leungit kecewa datang. Nah apan kuring mah sakedeung deui ge bali. Lamun tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil. Barjalma daek usaha hayang beunghar, jelema gering ka doktor hayang sehat. Ta ibu pangaosan sebenarnya hayang naon? Kurang catat cek ibu hayang ilmu. Teu kudu jauh di jugjug, teu kudu di teang nu anggang, ilmu mah di dieu ge naker.
Ustad nu deket lebih berilmu batan kuring, ustad setempat lebih keren batan kuring. Lamun bener ibu rek neangan ilmu, nah ari semah ustadna loba nu datang, nah rutinan 10 bari rek baralik. Berarti lain dek neangan ilmu. Hayang panggih asli nama tah. Nyaho urang oge. Tapi kan baik teu nanaon. Urang tanyakeun ka paajengan nu aya di ieu tempat, naon fungsina ilmu? Maka jawabanana hadis Nabi, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup urang, tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi naha hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasya Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan tapi naha ajengan ge sok burger wae. Berarti lamun kitu ilmu teh can jadi oncor boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge wallahu alam bisa jeung henteu. Ternyata oncorna ilmu teh kudu dipiga we. Maka tempatna ilmu hakikatna adalah akhlak nu sumberna tina tilu rupa, hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi hatena, qauli ucapanana, fi'li pagaweanana. Lamun ibu lalajo ceramah kuring ta ieu teh ulah waka disebut ilmu lamun ibu can nempo akhlak kuring. Sabab ceramah kieu mah hiji bisa latihan, kadua bisa maca buku, katilu bisa nerangkeun gumantung jelema anu leuwih pinterna tapi akhlak moal bisa direka-reka. Mata hampura ilmu teh kudu cicing dina tilu rupa, hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun ibu lalajo kuring tina ucapanana teu lalajo tina pagaweanana kade ulah nyanyung-nyanyung teuing bisi-bisi petukang tipu. Apan ibu ge baheula keur bobogohan teh pernah katipu geuning. Pan karaosna mah ayeuna nya. Kumaha baheula anu ceuk ibu zaman bobogohan bareto? Moal aya deui awewe nu paling geulis iwati salira cobian ayeuna digebuk pernah dihoak pernah bebengok si eta ngomong we bisa buktina mah pan eueuh. Tah nana gerhana ge keung disebut ustad, keung disebut kiai, keung disebut al mukarram. Nama kejeung keung sabab kuring apal gawena eta mah hanya gelar ti manusia sedeng gawe nama adalah dirina sorangan. Da hororea mah teu jadi kades lamun apal kana tugasna. Kusabab urang mah teu apal kana tugasna maka disebut batur teh sok bangga teu nyaho kana tugas nu sabenerna. Lamun bapak kades dibere gelar kades tugasna nyaah ka rakyat, perhatikeun rakyat, peduli ka rakyat, tempo yatimna rakyat, gerak toong keleng beuteungna rakyat, maka jelema bakal mundur embung jadi kades lantaran apal kana tugasna. Tapi naha Pak jelema pahayang-hayang sabab teu wawuh kana tugasna. Bener? Ustad kiai ajengan hampura abdi teu hayang sabab kuring sadar diri yen saha nana gerhana teh. Nana gerhana lain wali, lain ulama, lain ajengan, bedituna lain nabi, jelema biasa, mata calana nage biasa, bajuna biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata abdi sumping ka dieu biasa-biasa, teu kada dikeprokan da sanes japati, teu kada. Kurang biasa-biasa sabab kuring adalah makhluk Allah manusia anu biasa. Matak ieu ngomong ku Sunda kan biasa urang Garut ieu ku Sunda kecuali meureun anu rada gintini saeutik ai cicing di pakampungan ngadidik budak ngomong ku Sunda ku Indonesia ada hayang keren leungun baleg awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu baleg teh awas jangan main sisi solokan palit keh gitu. Kurumu eta akinati kota, cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Tembongkeun jati diri Sunda nu sabenerna mata kuring orang Bandung orang Sunda, Garut ge adalah orang Jawa Barat orang Sunda, maka kuring deuk ngomong ge Sunda. Teu hararayang kudu ku Inggris. Ibu lieur abdi jangar in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos ibu. Boro-boro ibu abdi ge jangar. Bakal kataong jelema nu boga ilmu teh hiji qalbina, dua qaulina, tilu fi'lina. Qalbina herang,
kaulina teu pernah ngarendahkeun batur, ucapanana teu pernah ngaledek batur, ucapanana teu pernah nyigeung ka batur, maka praktekna bakal tawadu hirup ka batur. Ta eta ilmu teh. Cicing geus rada teuleum ya. Lamun ceuk ibu kuring disebut pinter, lain kuring nu pinter, tapi ibu teu apal belegugna kuring. Sedangkan eta kabelegugan lain aya dina omonganana, belegug mah aya na gawena. Nah, hartos ibu. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbi na heran, kauli na tara pernah nyigeung batur, tara pernah ngahina batur, tara pernah ngageunggeurekeun batur, tara pernah ancrug kana ajaran batur. Sabab jelema 10 jelema, 10 pelajaran, 10 pamikiran, 10 takdir. Mun urang silih geureuhkeun perang akhirna. Bener Pak? Ucapanana tara pernah nganyigeung batur, nganyikeun batur, maka perbuatanana bakal katoong tawado dina hirupna. Jadi tawado teh kieu. Jadi nu ngaran tawado teh nganggap batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih berilmu batan urang, sehingga ilmu nu aya dina dirina bakal mawa kana ngahargaan batur lain dirina hayang diajian batur. Rada hese nya. Nah maka jeung hese apan urang mah boga ilmu teh urang nu hayang dihargaan ku batur. Nepi ka kurumo itu geuning al mukarram wilujeng sumpin nepi ka kieu kabeh teh. Eta teh nanaonan teh. Nah hakikat mah kuring nu kudu ngahargaan ka ibu bapa. Nah nana gerhana bisa ceramah di tempat leles ieu lantaran aya jamaah, lantaran aya panitia. Maka nuhun ibu-ibu bapak-bapak parantos sumping, jug ibu eueuh na urang dek ngomong jeung temok. Maka hakikatna kuring nu kudu ngahargaan ibu. Bener ya. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Lantak teu kudu riweuh, datang na nagarana entong riweuh, biasa we biasa. Ta ieu nyuguhan 2 gelas lamun diinum kabeh ngerebek Pak. Jadi ieu teh jalmi luar biasa. Hiji we ieu cekap atos. Tu kedah ngangge 2 gelas. Atuh abdi bungkaus beuteung gede teh habeuneng nginum iraha daharna. Aduh ampun. Malah mandar, hampura Pak? Hampura ya. Bisi beda ti batur. Kuring 40 tahun. Ieu panitia mungkin di atas kuring 42, 4 hiji, 40, 50. Artina nu kudu suntangan adalah kuring ka bapak-bapak. Lain bapak ka kuring. Lamun bapak suntangan ka kuring itu salah sabab kuring mah budak ngora. Kumaha ceuk umum eueuh etika eta budak nyakolot ku suntangan ka budak ngora, kuduna ge kuring ka bapak-bapak, da bapak leuwih kolot batan kuring. Ceuk bapak apaan elmuna teu boga. Justru kuring 40 tahun samat didinya, tapi bapak nu geus 50 60 geus boga ilmu rumah tangga, geus boga ilmu miara incu, geus boga ilmu miara anak, maka kuring ngahargaan lain umurna, tapi ilmu bapak teh geus jembar hirup di dunyana, kuring mah karek 40. Batak abdi nu kudu suntangan ka bapakna. Bener ya. Habis sih bisi beda ti batur, batur mah pan hayangeun suntangan teh ka ustad urang mah mung teu hayang. Salah teh. Kuring kuduna ge ka batur. Sabab qalbi kudu herang, kauli ucapan kudu ulah nyigeung batur, maka hirup ge kudu tawado ka batur. Tak ieu tempatna ilmu teh, qalbi, kauli, fi'li. Tah atuh jelema nu bakal menang ilmu, tah urang jawab, jelema nu kosong hate. Lain jelema nu sakola luhur, lain jelema nu pasantren luhur, lain bahkan qalbi urusan hate, ibadah bakal ditampa sanajan leutik, tapi Allah bakal mere ganjaran gede gumantung hate. Maca Quran adalah alus, bareng jeung hate nu alus, maka akhlak jadi alus. Maca Quran alus, hate kotor, bubar maca Quran, bakal asa aing pang Qur'ana. Jadi ditolak teu ditarima. Well. Aduh. Salat adalah alus, patokan tihangna agama adalah salat. Bareng jeung hate nu alus, maka bubar salat bakal katoong tawado dina hirupna. Salat alus, hate kotor, bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ria ngaranna. Aduh. Pangaosan ieu alus bareng jeung hate nu alus. Maka bubar ti dieu anu goreng ka salaki, bubar ti dieu langsung we aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian teh tara-tara ti sasari make jeung jadi kikituan.
artina deuk ngarobah sifat hirupna kahartos ieu nu jadi patokan matak di mana atuh jelema nu bakal menang ilmu tong serab ku sarjana luhur Pak tong serab ku S1 S2 profesor entong sabab ilmu lain tempatna di dinya tapi ilmu tempatna di jelema nu bisa ngosongkeun hatena wadah deuk eunteup ilmu kumaha lamun wadah kotor keur mah hirup bodoh saban geureuh wae ka batur komo pinter moal teu ngaleyak batur bener ya ibu hayang beunghar da babari siapkeun wadahna keur mah hirup sansara katamah tudang tuding wae ka batur bantur beunghar ngagosip meunang nyeki batur beunghar ngagosip usum tuyul moal teu naruyul puru moe teu nu beunghar bener boga budak botak da ane anyar eka nolol tina janela tuh ceuk aing ge tuyulna keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur bere ku aloh beunghar hampura kabeungharan bakal dipake alat kasombongan matak sumber segala sumber hirup adalah hate ibadah sanajan leutik bakal ditampak pahala gede gumantung hate anu beres kajeun tahajud unggal peuting ai hate kotor mah anger di mana lah tahajud atuh nya teu katempo panon kuat kieu iya urusan ibadah mah teu urusan jeung tatangga ibadah mah teu urusan jeung baraya ibadah mah urusanana antara urang jeung Gusti Allah nu nganilai diri urang adalah Allah persetan ditilai ku batur deu kitu well bener ya kajian ibu pengajian mineng malam Jumaah yasinan malam Sabtu marhabaan Senin ongkoh saragam ge warna-warni nu jadi pertanyaan baju saragam tiung saragam apakah saragam jeung hate-hatena salah sahiji bentuk percuma lamun saragamna bajuna saragamna tiungna tapi hate teu saragam bubar pengajian oge bisa jadi batur jaka bakal jadi objek pembicaraan urang aduh matak segala konsep teh hate matak atos kieu pangaosan atuh dapon ibu eta anu atos hokeun bae sok teu nanaon dah teu wajib kan ibunya teu eta mah keur kabeneran we da lamun ieu warna-warni jiga partai cobloseun we dan nu kudu patokan secara ilmu hakikat nu kudu ku urang disaragamkeun adalah hate maca Quran ti bismillah nepi ka waladolin hatena bersih da bakal katempo dina gawena cicing rada hese ieu maca bismillah nepi ka waladolin hatena bersih bakal katempo dina gawena maca bismillah nepi ka waladolin kotor hatena moal katempo gawena nya naon atuh gawe tina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nepi ka waladolin teh urang bongkar beo oge bisaeun Pak bismillahirrahmanirrahim beo oge bisaeun subhanallah beo oge bisaeun alhamdulillah atuh naha beo eueuh hargaan lantaran eueuh gawena ayeuna manusia nu ngabedakeun urang jeung beo manusia mah pinter ngomongna bari kudu alus jeung gawena sabab antara urang jeung teri berharga keneh teri di alam panungtungan teri sakilona 25.000 bari geus paeh manusia paeh aya anu meuli ngaliwat si eta irungna dipencet bauna bebeakan disebutna gue bau bangke tapi teri lauk anu paeh masih keneh bisa didahar jeung bisa dibeli artina urang teh tungtung hirup teh eleh keneh ku teri lamun lain konsep hate nu ku urang dialusan awak urang kena kuruksa ibu kulit hidung hayang glowing enteng meuli we skincare anu 1.750.000 eta teh bentukna nasa nyaho aing nyaho urang 1.750.000 hayang glowing ngan anger dan kege bakal kapanggih dina punduk merengek bener kan jeung ari jodona kadieu diglowang diglowing ai jodona jeung Udin mah anger jeung Udin moal bisa datang anak Jokowi bener ya blus rumah tangga dengan sangu teu kabedag ai skincare kabeuli bongok bodas ngan awak begung TBC isukna teh ngalusan awak soal babari tapi tah nu hese mah ngalusan hate maka sabenerna amal ibadah lain maca Quran teuing lain tahajud teuing lain salat teuing lain pangajian teuing awal mula ibadah ditampa beresan hate
maka salatna bakal katempo dina tindakan jeung kalakuanana. Aduh, kenah ya pengajian arungeuk kabeh berarti ngarti teuing tunuh ketang nya hate cekuring. Maka kabeh ge bisa nyebut subhanallah na bibir mah ngan katempo teu gawena. Naon atuh gawena sageus maca subhanallah teuleum kana makna subhanallah maha suci Gusti Allah. Daerah ari bibir ngomong subhanallah ai hate rudet dikukut. Isin ibu lamun bibir subhanallah ai hate kotor dipiara naon benten jeung kadongdong alus luar goreng eusi. Lamun bibir geus nyarita subhanallah maka korehan penyakit diri, sirik tong aya, pidik tong aya, jail kana aya, istren parastren dudupak rurupak tekaupan cegukan punungan piceun bibir subhanallah katoong hatena bersih didinya aya contoheun batu. Ai ongkoh subhanallah ai batur nyeun gedong si eta mun tabeh. Ari ongkoh na bibir subhanallah ai batur meuli mobil si eta ka rumah sakit. Ari ongkoh dina bibir subhanallah ari batur meuli motor si eta kalah kabeuki jantung. Ari ongkoh bibir subhanallah batur nyieun pila nah ada paeh isuna teh. Berarti subhanallah karet samot bibirna can nepi kana hatena can katoong dina akhlakna beo ge bisa bener kabeh bisa ngomong alhamdulillah bisa alhamdulillah. Ibu menang milik alhamdulillah, nyieun imah alhamdulillah, boga mobil alhamdulillah. Nah eta alhamdulillah lain. Eta mah karek ucapan. Lamun bener ibu boga imah, boga sawah, boga gedong, boga mobil, boga duit, alhamdulillah Gusti temongkeun gawe, gera toong pakir miskin gera bantuan, gera toong yatim bisi teu sakola pang nyakolakeun, gera toong jalma anu lemah pang merekeun, gera teangan jelema anu duapa teu boga imah pang nyieunkeun. Itulah nilai alhamdulillah. Acan nepi nya deui kadinya kabeh ge. Matakna entong so aing pang surgana. Diukur ku dua ayat wae teu akur-akur. Nu paling parah alhamdulillah boga harta, boga gedong, boga sawah, boga mobil, alhamdulillah mak ari kana BLT hayang. Berarti teh nu kang ngomong jeung ucapan alhamdulillah. RT dicarekan RW kelo, RT edan. Cinta kunaon mak batur menang BLT aing tau. Citepan mama gedong si gerong mobil mewah sama lo ganeng ustad bekem ku aing gitu kalah ngamuk aing mah cinta dek mana dek kasih kades aing macam cinta dek naon hoti baheula kumaha didukung ai BLT dibikeun ka batur gitu kacau mah pan cinta duit boga emas boga kongkorong boga nama kejeung ngarep-ngarep BLT hayang tah berarti geus leungit alhamdulillah da jelema nu boga alhamdulillah malain kitu malamun kabere bakal nolak hampura kades hampura RW hampura RT emak moal narima sasen belah seketip loba keneh jelema nu butuh emak mah lumasa jelema aya dianugerahkan ku harta jeung bana wayahna kades pamikeunkeun kanu hakna ka yatim jeung ka miskin ta eta nu alhamdulillah mah kajian keprowok da eueuh nu kitu teh atuh apa orang mau matak diomongkeun kabeh bisa nyarita Allahu Akbar bisa Allahu Akbar bisa kabeh nu paling power ti ditu Allahu Akbar ti dieu Allahu Akbar tapi tah papaseaan kudu salaladar hei urang Islam bisi urang keur diadu domba budak beda saeutik tong sok main emosi hargaan pendapat batur hargaan pangabisa batur ulah urang jug amek komo ngabibirang batur ku bodona nanaonan kitu peta Islam deuk diajen ku saha Islam deuk dijaga ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan lamun bapak ustad jeung bapak ustad pahereng maka nu perang adalah jamaahna maka nu ruksak adalah Islamna sing barisanahan diri poe ayeuna sabab ayeuna mah heuh nya tak kitu teh geuning Pak nu geus aya jeung bahasa semut aya nu nelpon aloh aya iraha cenah Idul Fitri aloh Jumaah wayahna we urang teh nahan diri naha ulah kajebak ku kasalahan batur batur salah boga dosa ku salahna nah pinaha urang miluan salah ku gibahna cicing pokokna mah cerawah ge mah insyaallah kaharti lamun teu kaharti ungeuk heula
Batur boga dosa ku salahna urang kajebak ku daek ngomong ke nana dua nana ge saralah. Batur dosa ku salahna urang dosa ku gibahna bener dua nana saralah. Keur jelema nu bersih hate sabodo-bodona batur, sabejat-bejatna akhlak batur, sawirang-wirangna batur, sateuceureg-teuceuregna batur, pantrang pikeun nyaritakeun ka goreng patutan batur sabab dirina sadar kuring ge pernah goreng patut jiga batur. Na ari ibu ditiung teh ti bareto. Na ari bapak kamar masjid teh ti baheula. Henteu ayeuna ibu pan ditiung teh ti bareto, ayeuna daek ditiungno eta bibir perkatang-tang per ditareung naraka engke tadi ditu teh kumaha cek nu tara ditiung pern iraha nganyang ka ditu ulah sudah hidayah mah lain milik nu ibu, hidayah lain milik nu kuring. Jelema mah geus antal kana hidayah mah leuwih getol batak urang. Manu sama ukur proses ikhtiar we ceramah kieu teh ikhtiar kasentuh bae dina henteu teu nanaon da kuring mah teu boga naon-naon. Dalah-dalah hidayah teh boro-boro mah dipaksakeun ka batur ku awak urang ge hidayah teh sok loba ditolak. Bener tuh Pak? Hidayah teh boro-boro dipaksakeun keur batur ku awak urang ge loba hidayah nu ditolak. Pan arapa teteh lamun boga duit 1 juta kudu kaluar 50 atawa 25.000 parantos continue seperti kitu. Eta we heula matak boro-boro popolontongan zakat infak manehna ge boga 1 juta ngahep-hep. Coba lamun di antara ieu nu hadir baroga duit 500.000 kaluarkeun 20.000 ti kabehan. Mun kuring boga meureun 5 juta kaluarkeun 250, ibu boga 1 juta kaluarkeun 50, nu handapna boga 500 kaluarkeun 10.000, gunukeun serenkeun ka DKM pa DKM bisi aya warga di urang anu teu dahar ta ieu jaminanana. Aduh ta eta Quran teh eta ari ieu mah pan bororah kitu nya ngahep-hep we boga 1 juta ge matak ilmu urang teh boro-boro mah ditampa ku batur ku awak sorangan ge geus loba ditolak. Mata kuring mah sistem kuring ge deuk ditambah ku ibu pek pangaosan ibu deuk bari sare silahkan deuk balik ju deuk ngawangkong mana nah da kuring mah sadar kuring boro-boro mah ditambah ku ibu ke awak kuring ge geus ditolak. Kadua nu paling paur ibu sok nolak kahadean Allah ari ongkoh ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan ai dibere ditolak ieu asli bakal kasiniran kabeh wayah notong nyeri hate. Ya Allah, eta geus salat subuh. Paparieun abdi kasayan, bari teu ngarti nu dimaksud kasayan naon. Ya Allah, paparieun abdi kasayan ya Allah. Si eta. Kaluar we ti masjid. Panggih jeung budak tatangga ngalengo ya di warung meureun teu bogaan duit ditanya, "Jang ka mana si mama?" Ngabedug, "Ai bapak teu aya tos maot." Lamun bener bapak deuk nyieun kahadean, cokot duit 5.000. Deudeuh teuing ieu budak teh geuning yatim bari indungna ngabebedug, henteu jajan ujang, henteu yeuh atuh. Eta kahadean ti Allah bukti nah teu dijarawa. Mata kurang mah ngadoa teh jiga ngabodor, Pak. Ibu geus sarua. Ya Allah, paparin abdi kasayan eta geus salat subuh, kurumu ya tatangga trok assalamualaikum, waalaikumsalam, aya naon ceuk budak kunaon samen isuk can boga duit keur ongkosna, can boga keur sapatuna, can boga keur saragamna, dijawab teh sarua. Tadi subuh minta kahadean, datang kahadean, nah bet ditolak. Matak tong ngarep-ngarep kahadean di akhirat di dunia ge urang teh geus loba nolak kahadean Allah teh eta bukti. Mun ibu bener-bener ngadoa ya Allah paparin abdi kasayan bubar ti dieu ge gerateangan si yatim, gerateangan si miskin, gerateangan indung bapak, ngeunah-ngeunah urang barang dahar buah kolot mah anyu ka hutang, ngeunah-ngeunah urang make baju aralus buah kolot masa potong gitu ka bedag, ngeunah-ngeunah urang cicing di imah alus buah kolot mah usum hujan nyaksakan eueun mang menerkeun geura balik kahadean teh pilaku urang sorangan. Ya teh ceramah kieu ka hartos sih. Alhamdulillah. Heupedah we ngahuleng. Bisi gitu. Tak ayeuna ibu hayang pangajian kieu, hayang kaalusan ya Allah papari abdi kasayan tina pangaosan da babari atuh. Da ya Allah babari.
situ percaya naon eta hate we rautan da tempatna ilmu madina hate mata bapak-bapak ulah serab ku jelema sakola nu luhur sabab ilmu cantang tuh dibikeun ku Allah kana perkara anu sakola luhur mata kuring nana gerhana tuh tempo kabeh nu ngulem deuk make gelar teu sudi asli bade gelar sarjana mung keur nahawan komo dibere gelar haji mah ieu mah tuh kumaha hirup urang mah masih kene boga rasa. Heueuh lamun ustad hayang jadi ustad teh disebut baeud. Nah ada hayang. Engke ge ibadah haji rarasaan jadi haji balik ka Indonesia petatangga poho mang gini geus balik mang haji. Asa teu kudu kikituan ge hel. Berarti geus ngalibatkeun nafsu. Sedangkan jelema nu kosong hatena nu bakal nyician adalah Allahna. Kalem jelema nu kosong hatena nu bakal nyician adalah Allahna. Bener cek Abah Asep Sunanar-Sunari dina kakawen wayah semar iyawe nangun semar kuntung danar wolung ngelup semar tanah kebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca woi eta sora itu nu belah ditu keur ngomongkeun abdi teu sangka cenah eta budak keur kasep teh cenah alus sorana nuhun Pak nuhun bari eueuh nu ngomong nama da eueuh ngarang we abdi naon teuleum atuh dina makna eta leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria hirup manusa satria di dinya lahir batin dunya akhirat salamet dunya salamet akhirat saha jelema anu jadi satria salamet dunya salamet akhirat nu leungit diri na hadir Allahna leungit diri na hadir Allahna nyamung kana bahasa Sunda tong hayang lamun can butuh ari ibu kana mobil hayang tawa butuh hayang juk nganyuk mobil boga nyetiran teu bisa keur bensin eueuh dipake borosot teh kawalungan paeh we sararea belaan ka hayang jadi mun ibu bapak kana mobil hayang tawa butuh jawaban ibu adalah hayang jual sawah belikeun kana mobil 20 tahun nu bakal datang mobil eueuh sawah beak anak incu deuk cicing di mana heupan ruksa mata orang Sunda itu cerdas tong hayang lamun can butuh ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunu tah bapak-bapak ulah sare keur tunu janji goleda disangkana meureun imahna pek teh imah rana goleda di dinya kapanggih ku hancipan lumayan nolol tina jana dipeletok ku hancip teh ulah sare eukeur tunu ulah dahar eukeur lapar sagala dihakan hak batur jamrot aspal lebok minyak tanah inum si eta mah jiga buta hejo hirupna teh heueuh buta hejo teh buta poek hejo Islam hejo teh lambang Islam tak kadang-kadang urang teh sok jaradi buta hejo buta poek hejo lambang Islam jadi ayeuna teh urang teh keur jaradi buta hejo palebah mana mah kejeung jadi buta hejona di pasar kudu hudang jam 3 jelema geus siap ka pasar Wanaraja tapi masjid gede nah jelema geus siap di jerona poeknya kajian masjid hebat-hebat di caang-caang anger panon urang nu poek beda jeung ku kades di gerwan bapak-bapak ibu-ibu enjing tebu salapan kada sumbing ka desa abdi bade masihan sembako ceuk kades jam salapan jam 8 geus naradog di ditu nah eta Allah lain mere sembako Allah mah mere salamet dunya salamet akhirat surga dunya surga akhirat afdhalu sholat fi awal waktiha utamana sholat di awal waktu cek Allah teh di masjid 4:30 nah seperti dek nyokot sembako manga pikiran artina Allah dina hate urang nomor 2 Pak nya sararea ge ku kieu mah ngagebeg nya matak ulah rasa maneh geus tahajud jeung surga ulah rasa maneh geus maca Quran jeung surga cantang tuh hatena kusut mah kusut tamatak kang dosa-dosana jelema adalah penceramah ieu
Nah mata kuring embung disebut ustad kiai jangan teh naon apal kana gawe ustad kiai ajengan ulama naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi daerah apa dibawa kadinya. Ternyata ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting sampeana bareuh bati tahajud ustad nu mana nu bareuh sampean bati tahajud nu jelas nama kalingsir nya nabi ngawariskeun bager setiap perkara nu dipenta ku nabi dibikeun. Ya Rasulullah aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk disair dibikeun. Ya Rasulullah abdi bade Jumatan ai acuk abdi teh kotor mah henteu suci ieu teh suci baju mah geus meunang nyeuseuh ngan wayahna aya bolongan kumaha ceuk nabi kadiekeun baju maneh ku kami pake baju kami pake ku maneh. Bapak indit ka masjid make sarung kurumu jelema sangsara euy sah henteu sarung kieu bolong pak ceuk bapak teh kadiekeun sarung maneh ku kuring dipake sarung kuring pake ku maneh pamajikan juga jembel bapak ai sia ge lo nu butut ditukeurkeun jeung nu alus moal aya pak orang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Nana gerhana Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu minta dibikeun ya Rasul naon eta doma kanggo abdi we pek milik kuring rezeki maneh milik di akhirat rezeki di dunia. Jadi Nabi mah ngalepaskeun dunia melaan akhirat pan milik mah di dunia di akhirat. Nana gerhana da ente teh bakal meunang. Apal urang ge panitia geus nyiapkeun. Pegat di jalan penta ku saha we dibikeun moal. Tah alus ibu teh teh suudon. Ai panya urang barer si hate nah kitu teh suudon kabeh. Jadi lamun engke ku abdi bapak-bapak panitia lamun teu dibikeun lain salah abdi ieu teh hasil musyawarah bieu oge moal geus we abdi mah eta lain cekelan moal. Jadi lain salah abdi ladang kesepakatan kabeh. Tuh kadar hirup pak dipikir resep batur tong hayang dipegang ngewa tong nolak. Geus rada hese deui hirup teh nya. Dipika resep tong hayang, dipika ngewa tong nolak. Nah, apan alhamdu sadaya puji kagungan Allah berarti urang mah hinaeun, ledekeun, cacieun, makieun. Justru urang menang musibah lamun dipuji batur. Nana gerhana bisa dihargaan batur lantaran Allah nutupan aib kuring. Ibu bisa dihargaan batur lantaran Allah nutupan aib ibu. Tapi naha ari manusia bet silih cokelan kana aib. Allah wae anu maha sagala-galana munian aib kuring, munian aib ibu sehingga kuring aya hargana, ibu aya hargana. Coba lamun ku Allah dibongkar. Cantang tuh nana gerhana dihargaan batur, ibu ge cantang tuh dihargaan batur. Bener. Saha baheula nu pasarung-sarung jeung lalaki keur lalajo calung teh saha tah. Coba lamun kejadian eta ku Allah dibongkar. Bapak nu dipengker saha nu baheula nolol tina jendela imahrana teh. Coba lamun ayeuna ku Allah dibongkar, apakah bapak bakal boga harga? Moal. Ngan anu aneh, na manusia Allah nutupan aib ibu, Allah nutupan aib kuring. Na ari manusia bet nyokelan kana aib sasama. Ai urang makhluk saha nya euy. Allah wae nu bogana nutupan. Bener Ibu? Aduh. Maka la ilaha illallah jawabanana teh jelema nu kosong hate mah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu nakdirkeun angin Allah teu aya nu ngelmuan angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah mata ku batur dipuji aduh euy budak eta pinter moal ngaku da pinter mati Allah daek ti Allah bisa ti Allah sagalana ge ti Gusti tak yeuna ibu ieu teh entong ngarasa daek sabenerna mah keur didaekeun geuning datang kedul mah disamber ku tetangga mumul. Ayeuna bapak keur lekat ka masjid ulah nepak dada asa aing pangdaekna sebenarnya Allah keur nitipkeun ka daek bersyukur ku daekna istiqomahkeun dina hirup. Nana gerhana capetang dina nyarita ku Allah we keur dibisakeun. Leungit Allah nama dan nana gerhana teh lain sasaha atuh Pak. Matak sombong we saeutik tah bandingkeun hirup jeung iblis. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli masjid, iblis teh ahli hadis, iblis teh ahli Quran, iblis teh 80% ilmu dikawasa ku iblis. Tapi naha Allah teu resep ka iblis. Sabab hiji ngutukna iblis Allah
ana khairum minhum, kami lebih alus batan marane. Boga sifat sombong nepi ka Allah teu resep ku amalna, teu resep ku maca Qur'anna, teu resep ku boga elmuna. Nu paling paur urang ilmu teu boga, sombong teu baretot. Buah-buah iblis guguru ti urang. Wadakulah nuding segala rupa iblis entok. Dina awak urang aya dua sifat, lamun jelema kosong dirina, kosong hatena, maka bakal sanggup dicisia. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku kasombongan, boga ilmu ku kasombongan, asa aing pambisana, datang nana gerhana ceramah kieu hate malang ya. Ceramah kitu nya aing gitu didatangkeun ti Bandung teh. Aing ge bisa ceramah kitu. Nah, atuh make jeung nita urang lain ku babatok sia. Hirup atuh lalajo ti tukang son. Moal aya nu pang bersih-bersihna hate poe ayeuna jeung nu pang ripu-ripuna adalah tukang son. Menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain. Beres pangajian, son kudu dipanggul itu, panggul ieu, mata hebaran tua. Tapi naha Pak Ustad mah pangeunahna dekul ceramah sajam tawa sajam setengah, tapi naha ending akhir anu rugi adalah tukang son, anu untung adalah ustad, bayaran gede ustad katimbang tukang son. Ya benar ya. Tuluy cobaan cek tukang son teh. Heeh bener cenah omongan ustad eta. Panas cenah urang ku ustad, tuker atuh. Tukang son mangga ka dia ceramah, abdi menerkeun mixer, da insyaallah duana lagi bakal hancur. Sound system ngebeledu ku urang dicoo, nu ceramah butut mustami komplain panitia moal teu ngadat mah isu. Mata hirup tong sok panasan ku milik batur sebab urang lain pelaku jiga batur. Nana gerhana cek batur viral kuring mah teu ngarasa. Nah teu ngarasa da mung viral. Ngaran jelema viral teh aduh kumaha geus suping. Pan ibu menganggap orang viral teh bagaikan artis sok ngaraku. Jelema viral teh bagaikan orang istimewa sok ngaku. Mata kuring nepi ka ayeuna mah cerit sagala kunaon sih ibu? Kuat rada sariwang. Tapi diri sebenarnya viral teh ujian ibu. Kadang-kadang sepuh jalma viral mah beger ge hese. Ngabonceng awewe mecakan gujrud salah lemur. Aduh ustad anak nu TikTok ngabonceng awewe na kudu domba. Matak balik sebenarnya ilmu telepon jelema kosong hatena boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ulama, hampura anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup bikin manusia nu kosong hati. Otak kering mah di lemur aya anjing tara di balai ada udah karunya. Watir komo di postpaid. Nah ada waktu paeh mah paeh anjing. Malahan melentong ka anjing teh punten we citepun guru. Ka anjing teh nyebut guru. Eta cek tetangga rada gelo cenah maneh. Nah anjing teh nyebut nu gelo nya cenah batur mah guruna ge kiai ieu mah ka anjing. Ah sabodok. Nah sabab abdi teuleum. Neuleman naon neuleman ilmu ka anjing sanajis najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batu well tah ya cek kuring ge mata kayana bubar ti di anjing punten pun guru insyaallah dia anggap nu gelo kabeh awak ibu guruan dan keur ibu entong waka guru ka batur karena awak ibu rambut halis kumis janggot bulu dada bulu bitis rambut manyangan pan halis mah teu manyangan ilmu eta eueuh jelema neangan orea deuk naon ngobat halis eueuh matak atos halis teh antep we kajeun ngajedig ibu antep we entong digurat-goret ku patlot bisi leungit hiji keun we tarimageun ilmu awak ibu dibawa karena opat rupa ilmu taneuh cai angin seuneu gerasa kurang guguru tina taneuh diidek dilejak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui belut aya deui lauk nyampak deui teu dendam kana halodo anu panjang matak lamun manusia cenah beja tina taneuh boga panyakit dendaman buah-buatan nu sengketa komo nu hareuseum beungeut mah buatanna kuburan taneuh ngajarkeun teu boga panyakit dendam guguru deui tina seuneu pan dina awak ibu teh aya seuneu disebut amarah teh meureun kabagi dua
Sifat amarah teh bawa karena sifat mutmainah. Lamun amarah bakal goreng ditungtung, lamun mutmainah bakal genah ditungtung. Mata hirup manusia mah bakal sehat, bakal jagjag panjang umur. Lamun amarahna digenti ku amarah anu mutmainah, nu mata genah ditungtung. Ibu pas ya jeung salaki ulah ngaran sandan sasatuan keluar. Si Bagong gablek salaki teh. Kahiji lamun ibu mawat engke ditanya man rubuka si Bagong tah bahaya. Gentos jeung leheng-leheng salakina pinter. Ketika cek ibu si Bagong gablek salaki teh, salaki pinter, aduh nyebut Bagong. Berarti sababangi teh urang teh hees teh jeung bikangna. Pan jadi ibu era sorangan. Atuh lamun kitu mah mamah ieu budak teh anak begunya. Urang ganti atuh amarah teh. Kahiji lamun ibu wani nyebut Bagong ngahina ka salaki. Kadua ibu teh oboknya dipoyoknya dilebok dahar jeung ibu sari jeung ibu tapi anger disebut Bagong uyuhan daek atuh. Ganti ku amarah anu mawa jongjon hirup. Kunaon atuh lamun amak ka salaki ku wiridan. Mun keur amak baraca teh keur amak ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah yasin wal qur'anil hakim alif lam mim ditangkep ku salaki sadaqallahul adzim dina maotna ge keur wiridan. Oyana amalkeun mun ibu keur amak ka salaki kitu nya ulah ngaran-ngaran sasatoan keluar. Mun ibu keur amak kitu Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Salaki sarua amakeun qul huwallahu ahad Allahu samad. Da budak teh culang cileung dina maotna ibu asup darah tinggi untung nah man rebuka Allah dina letah. Iya amarah diganti ku mutmainah. Wayahna mun ibu keur semangat ngomongkeun batur gentos eta mah pidorakaeun. Kunaon gentosna ku wiridan deui. Mun hayang ngagibahkeun batur teh urang ketek geuning dina buruan anu ngaliwat omongkeun si eta mah kitu cekerna teh sabelah nyungcung. Tah ieu nu seuri pangtarikna nu rumasa teh. Aya nu beungar ngaliwat si eta mah nya kongkorongna teh diedeng-edeng. Hak manehna nu boga manehna nu ngedengkeun manehna. Na urang nu ngocobrotna. Aduh, ganti ge. Terus ibu. Tak eta hikmah hirup teh. Madak jelema kudu kosong hate. Tina angin, sok diajar hirup tina angin. Mun isuk jaga geuning eta aya pakades wayahna urang leles kudu ngungsi heula ka Bandung beugateun kuring. Nah aya naon des? Jam 10 rek aya angin puting beliung nepi ka jam 12. Pan sieun ibu ge. Geuwat ibu nu boga tatangga nu boga dulur di Bandung balenyang ka Bandung. Kunaon ka Bandung? Dileles aya angin puting beliung. Urang teu sadar Pak. Ku perkara gede urang sieun tapi nah ku bubuk leutik urang teu sieun. Nu kudu dipikasieun malamun aya angin puting beliung ibu bakal salamet. Persiapan geus siap tinggal leos init puting beliung di dieu ibu mah geus aya di Bandung salamet. Tapi nu hese mah nalika angin leutik ngahiliwit. Ieu ge pangaosan biheung salamet dibere angin leutik. Heuh atuh dahar acan ngaleut eueuh dipangdongengkeun soloyong angin leutik itu narunutan. Coba dibere angin puting beliung aya kesempatan nunutan. Mo bapak leos ka ieu macul kurumoy angin leutik cicing nagalengan barang dahar geus ngarokok geus nah ada macul henteu nunutan heueuh kudu berarti kana susukan ulah pati dipikasieun teuing perkara nu gede tapi kudu sieun mah ku perkara anu leutik naon ngaranna sir tah dosa nu teu karasa dina hate ayana sir. Nafsu cicing dinu jelema jahat katempo jahatna ibu ge bakal sieun tong deukeut jeung si eta jahat ibu sieun pan kudu jahat da katempo nafsuna tapi nafsu cicing di ustad ibu moal pernah sieun ku ustad. Bener tuh bu nafsu cicing dinu jahat katempo jahatna nafsu cicing di ustad moal katempo jahatna maka bahasana ge piraku da ustad. Heeh.
mata kulasieun ku nu salah mah tigebrusna kana bener, nu kudu keung mah ku jelema bener kade bisi tigebrus kana entong keung ku jelema nu tara pangaosan, kudu keung mah ieu nu osok ieu. Nah nu tara mah bapak ibadahna ge teu katempo moal ria da tara sia teh. Ayeuna teh keur nyangu keur masak kurumuy salaki datang, nah hama mah teu pangaosan pan bejana ayana nagerhana lain teu hayang pangijeungna nagerhana pan sidik macan boga izin hiji teu alus ieu nu datang diijinan teu barali ka ditu ban teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki arwih bu pidorakalun ieu mah Pak itu nu teu datang ka dieu nyangu masak ngakeul lalab-lalaban bapak wiosnya mata pangaosan data acan aya widi urang dahar we ayeuna mah mangga tekul barang dahar ibadah nahonan kewajiban ka salaki nu paling paur ieu datang ti lohor nyangu acan masak acan anak ibu teu sadar ayeuna salaki keur papelengkingan na kursi keur nungguan ibu balik bari hatena mah geus kigituan dah lila teuing jelema teh pangaosan teh kalarana wae nya gitu mata kampura ulah selfie enak langsung wih lol ibu kita jam 4:30 kumaha salaki ti mana wae mah jeung ti mana nya pangaosan atuh lain kulilela teuing hek nyangu heula naon bengok maneh nyari pangaosan murtad sahirup teh kafir teuing dere pasea gitu Pak matak ibadah lain katempo ingkigna ibadah lain katempo gelemrengna tapi ibadah mah nu nyumput dina eusining hatena aduh bener ya tuh geus heula nepi ka dinya panjang atuh teh lalakuan bab hate udah urusan hate mah pan urusan hirup urang masing-masing tah nasup kana Muharram ari ibu memperingati Muharram teh hayang naon sih sebenarnya pawe oncor terus nyalahkeun batur anu teu milu pawe isukna pasea gitu eta we nu diulik atuh tanuk tong nyalahkeun jalma anu tara Muharram tong nyalahkeun jalma nu osok Muharram lakukeun kuduanana tarawih 11 jeung 23 tong silih geunggeureukkeun coba di dieu loba nu 11 loba nu 23 loba nu 23 tah teh jawaban teh ngawadul nu pugu mah loba nu henteu da ibu ge nyebutkeun 23 teuing sabulan teh boa 2 poe ka masjid jadi urang ulah waka monis batur salah ternyata urang oge nu monis batur salah teh masih kene boga kasalahan anu sarupa jeung batur bener ibu usoli jeung teu usoli kunut jeung teu kunut wajar alam beda ustad jeung ustad perbedaan itu wajar nana gerhana beda pisan pan ustad anu di udeng nu digamis nu disorban nya mun di udeng digamis disorban urang mah yakin da mustami teh narangtung nih wilujeng sumping al mukarram assalamualaikum coba kasim guring turun tina mobil jeung well lain assalamualaikum well sih ieu tah heukeun bae we nah aban kuring mah filosofina kieu calana biasa baju biasa ngomong biasa da kuring mah manusia biasa lamun ti Garut aya ajengan zaman baheula aya Kiai Haji Ayab Ghazali tah anjeunna luar biasa tuluy deui Jujun Junaidi Kiai Haji Jujun Junaidi anjeunna orang luar biasa mun Sumedang aya Abuya Muhyiddin anjeunna orang luar biasa lamun di Bandung aya Aagim anjeunna orang luar biasa anu lentong gini bahasana teh anu manajemen kolbu saudara-saudara yang budiman Abel harap semuanya kita berzikir sama Allah Ta'ala karena dengan berzikir hati ini akan tenang hati ini akan senang orang banyak berzikir hatinya tenang orang tidak berzikir tidak tenang bahkan orang tidak pernah berzikir dia tidak akan merasakan hidup tenang makanya AA mengimbau ke semuanya berzikir Agim orang luar biasa Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin anjeunna orang luar biasa naik deui ka Cimahi ka luhur aya saha namina hilap deui
Masuk meureun diulum ka dieu. Anjeunna orang luar biasa. Tingkat luhur Habib Rizik, Habib Bahar, anjeunna orang luar biasa. Nana gerhana hampura jelema biasa-biasa. Mata baju nu kieu mah biasa urang. Kahartos rupina. Nah menang pangkat RT make baju camat. Pek hancip ge mah ganti baju teh ku baju TNI insyaallah ku Satpol PP diamankeun. Kuring teh adalah RT make baju camat menang Aisyah lemureun mah ngan ulah coba-coba diuk dina kursi camat isu ge bakal diamankeun disebut lagi camat kajajaden. Matak abdi mah jelema biasa moal waka make baju nu luar biasa sabab keung inggis ku bisi rempan ku boa lamun sirah di bunian tapi pamikiran dikoncar teuing. Keung lamun awak di bunian tapi hate teu di bunian. Matak urang latihan teh eta we urusan hate. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah. Coba jelema nu bersih hate, hirupna lain di dunya, hirupna geus di akhirat. Cicing ibu bahasa filosofi ya. Matak ibu teh seuri ongkoh, ungeuk ongkoh, ngarti ongkoh, sadar ongkoh. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, jawab ku kebersihan hati. Maka ibu sebenarnya lain keur hirup di dunia, tapi hirup di alam akhirat. Hirup di dunia kena 80 tahun, 70 tahun ayat tutupna. Ibu dihina paling nyerina 80 tahun, tapi akhirat ibu mulia lantaran panghinaan batur. Bener. Jadi lamun batur ngahina orang, anggap bahwa orang lain di dunia. Dunia mah ayat tungtungna 70 tahun, 80 tahun. Tapi akhirat eueuh tungtungna. Ibu dihina, diledek, dicaci, bisa jadi di dunia nyeri, tapi di akhirat ku Allah dimuliakeun lantaran sabarna menang panghinaan batur. Matak jalma nu bersih hati mah geus lain mikiran dunia, geus asup ka ditu. Matak kuring deuk disebut ustad pe, deuk henteu ge bae. Deuk disebut nu gelo teu naon ari ibu edan. Moal kasih geung disebut nu gelo kuno edan. Disebut bodoh kuno boloon teu naon. Wah bodoh nana gerhana mah rumas. Nah apal ibu saja nu bakal kejadian balik ti dieu bakal naon nu kejadian ka awak ibu. Apal teu? Nya berarti sarua baloho teu. Teu kudu riweuh hirupna mah kejing gampang kasih geung. Lalajuan ku ibu Muharram adalah bulana umat Islam. Maka geuning kamari aduh mun urang mah ayeuna sok aya bulan Muharram teh pangaosan tabligh akbar ngulum ajengan ngulum ustad aya kolot baheula sok kikituan tara hajat buruan we. Dayan mah geus leungit hajat buruan. Ngariung tatangga jeung baraya numpeng kabeh nyieun sasajen timpah ku duogan congcotan ku gula beureum boga makna anu disumputkeun. Matih baheula katimbang ayeuna sebenarnya ilmu. Kunaon baheula bet matih jiwana teu motah jeung elmuna ge matuh. Kunaon ayeuna ilmu teu matih-matih jiwa motah boga ilmu tukerkeun jeung duit. Daek ceramah lamun diasongan duit, teu daek ceramah lamun eueuh duit, ceramah lila lamun duit gede, ceramah sakedeung lamun duit leutik. Berarti ilmu geus ditukar-tuker jeung duit. Nana gerhana teu pisan-pisan ulem deui isuk tahun hareup. Tong dibere duit datang moal. La ilaha illallah Gusti aduh istighfar kadinya. Goreng wae ieu hate. Heuh eta kitu ceuk ibu teh lain manu goreng hate eta apa bengok maneh. Lamun diulem deui tuluy mah teu boga duit edeuk datang. Punten ibunya abdi merek api-api di eusi we. Paingan teu matih-matih nunggalan ilmu lantaran jiwa urang motah jeung urusan kaduniawian. Bener ya. Datang harus dijemput, pulang harus diantar anada, lain uka-uka. Teu kedah kitu-kitu teuy, biasa we. Maka baheula naon atuh konsepna mah jeung aya ngariung mungpulung nyieun sasajen tah. Dina bulan Muharram bulana Islam umat Islam boga kewajiban sasajen artina sasajen teh saajen Islam bakal kuat lamun jelema geus saajen artina geus silih hargaan geuning simbolna kembang seungit artina Pak lamun jelema geus bisa seungit ku budina seungit ku lakuna seungit ku lampahna euy bisi maneh hayang boga minantu urang meresep tuh ka katurunan si itu eueuh gagalna seungit hirup
kade ulah kawin yang bengok budak eta. Nah wah inung bapana ge baheula berarti bau. Matak simbolna adalah seungit, bahwa karena alam pemerintahan disebut siliwangi, silih seungitan. Nu kumaha raja datang ka rakyat nu seungitan rakyat, wawuh ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, nyaho kana kategenahan rakyat, sehingga pejabat datang ka rakyat jadi solusi ke rakyat. Lain eta nu keur diarep-arep ku rakyat. Ayeuna aduh pajago-jago dina pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah pret. Maranehanana barang dahar di restoran anu mahal, rakyat memikiran beas sakarungge ngebul tina sirahna. Caritana mereka menjawab, aku akan ada di belakang yatim piatu, aku akan ada di belakang orang miskin. Waduh, bener ibu? Rakyat butuh janji, rakyat butuh bukti, rakyat butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos. Teu siliwangi, teu silih seungitan. Dua gening aya dua gan dicangcetan ku gula beureum tah bawa kana filosofi Sunda, lamun cau saturuy, lamun pare sageges, lamun kalapa mah samangar, lamun hijina sahulu. Tah Islam bakal maju lamun kabeh jelema geus sasirah sapamikiran, saideologi, sapamadegan, sasilih hargaan, maju hirup. Cerdas ya kalau balanya. Muharram baheula kitu tah ayeuna digentos ku pangajian. Teu naon ngamakna kudu sarua. Dina bulan Muharram ayeuna loba kajadian-kajadian lamun ku kuring dicaritakeun wayahna mun lalaki kudu sabarna jiga Nabi Ayub, lamun istri sabarna kudu jadi istrina Nabi Ayub. Nah, apan bulan Muharram pernah kejadian Nabi Ayub diberi penyakit 18 tahun lilakna, maka cagerna dina bulan Muharram. Nabi Adam digubrakeun ke alam dunia bulan Muharram, maka Nabi Adam ge diampuni dosana bulan Muharram. Ayeuna ge pan emas naik ke bulan Muharram. Tina 1.200.000, ayeuna 1.400.000, matak jugra jarua menang untung 200. Eta ge bulan Muharram. Urang lalajoan jalaika terjadina bulan Muharram, Nabi Ayub alaihissalam dipaparin penyakit 18 tahun lilana, buyatak jeung bilatungan, nepi ka eudeuh salat dicokotan eta bilatung dituna dideuteun jeung dituna, geus salat ditapelkeun deui, aya teu sanggup nepi ka dinya. Moal aya. Ku rakyatna diusir, anakna maraot, hartana beak, pamajikanna geus goncang istri Nabi Ayub. Nama kejeung goncang, jangar mikiran rakyat, jangar mikiran salaki, tapi sabar dina kahirupan. Ayub, mun bisa mah anjeun teh menta we ka Gusti Allah menta cager. Kumaha ceuk Nabi Ayub? Kuring moal ngadoa ka pangeran, sabab umur kuring 80 diberi penyakit 18, loba keneh sehatna batan keringna. Aya nu sanggup tauhid nepi ka dinya. Karek nyeri huntu 2 poe ge geus diameng tatangga nepi ka 2 desa nyaho kabeh. Pamajikan geus disebret neangan ubar atuh pan sidik aing teh bareul ku gusi si eta mah ongko nyeri huntu tapi hoak bisa keneh. Kumaha ceuk pamajikan hayang teh sing lila dan nyeri huntuna ngarah bakem sakalian. Akhirna istri Nabi Ayub teh sanggupeun Pak, aya we da jiwa istri. Nalika cek Nabi Ayub moal leos ka pasar neuk buukna krek dijual ka pasar dibelikeun kana obat. Ayub ieu kaula deuk mubaran anjeun. Cek Ayub moal ti mana anjeun boga duit sedengkeun kami teu ngarasi koa. Neuk buuk Ayub didinya murkana Kangjeng Nabi Ayub. Naha tahliku mar'atu rosaha teu meunang awewe neuk buuk. Oh kasiniran anu buukna ponok mah yeuh. Naha tahliku mar'atu rosaha, Allah ngalarang neuteuk rambut disaruakeun jeung lalaki. Maksudna sejarahna teu meunang buuk diteuk-teuk teh eta dijual dibelikeun kana obat. Pan ibu teh nyaah ka salaki naon eta boga duit jualannya, sedengkeun salaki teu rido lamun nepi ka neuteuk buuk dijual ka pasar. Nepi ka ceuk Nabi Ayub, ari anjeun kuat keneh jadi pamajikan kami kiat naha atuh bet kitu. Akhirna punung heup. Iya ibu-ibu pan biasa ada itu meureun guruna punung. Nabi Ayub teh akhirna datang perintah Allah, Ayub geura mandi di salah siji pancuran beak
raraina bersih deui tapakna teu aya deui kasep ngalimpun sabulan 2 bulan 3 bulan kurumuy teh istri Nabi Ayub kami deuk nanya ari Ayub aya keneh cek Nabi Ayub duka nah nepi ka jug teu wawuheun eta ka Nabi Ayub nah kunaon make jeung anjeunna nanyakeun Ayub salaki kuring eta teh kuring boga dosa ninggalkeun bari anjeunna keur capeun keur lungseun keur boga panyakit kudu nama kuring teh cicing gigireunana ulah sarua jeung rakyatna sedengkeun kuring teu kuat ieu hate jeung jengkelna maka kuring teh punung ayeuna kuring sadar dosa kanu jadi salaki pangneangankeun Ayub bari curi kumaha jeung Nabi Ayub kaula adalah Ayub. Andai kata bapak ya ditinggalkan ku pemajikan bapak teh geus kasep deui kurumuy itu teu wawuheun bapak rek ngaku mah jika na bapak rek neanganeun ngora deui nya paingan bapak teh nyandi Nabi Ayub atuh da hatena dimanfaatkeun wae Nabi Ayub langsung ngaku kaula Ayub ngagebek ya Allah ya Rasul junjunan nyokot bebekan kayu nyokot halu nyokot nyere keur naon sih Ayub daripada kami disiksa di akhirat anjeun nyeri kuring nyeri wayahna kami gantian hukuman kami deuk dicepret ku nyere tak ieu nyerena deuk digebuk ku halu tak ieu haluna deuk dihabak ku bebekan suluh tak ieu bebekan suluhna sanggup teu ibu lamun nyieun kasalahannya dia keunu tilu ieu Allah cek Nabi Ayub teh ieu we ku nyere kan supaya keur ngaruksoh maneh ulah nyieun dosa dicepretkeun tarik teu diusapkeun tah enak ibu balik ti dieu lamun nyieun kasalahan ka salaki abdi menang ilmu gede jadi lamun abdi nyieun kasalahan ka teh hiji nyere dua halu dua bebekan esuk lakukeun abdi hampura nyieun kasalahan daripada disiksa di akhirat ku malaikat bapak nyeri abdi ge nyeri tah hukum abdi ayeuna tak ieu nyere ieu bebekan suluh tak ieu halu eta salaki karek nyokot nyere ibu juga beledag ku halu atuh kacau sabab urang menilai tauhid dipertaruhkan entong tuturutanan kikituan moal sanggup itu mah terjadi hanya kepada Nabi Ayub alaihissalam dan istrina urang mah moal mungkin ya bener